Banyune wis pada mateng kok. Pokoke arep ngopi. Cemilane joho bae lah. Bungkus pokoke ana ulat mancing. Milih naon? Malah pini lacah heula kita arep matene perpanden gede. Karunge gede ya. Oh. Mana lajana? Kapangi? Hah? Ada tiwuan ada. Tuan. Ari anu beak jembatan kan itu eta lemur Suryan. Salawiru. Tah urang belah dinya memehna asup ka kebun urang mah. Kebun jati gitu. Eta pegilingan batu lain. Nah, lewat tadi itu deui urang mah. Lewat kene. Urang memeh jembatan Suryan, akhirnya jembatan deui. Pas nanya kebun jagong. Urang belok ke kebun jagong teh ka sisi jalan setapak. Berarti lewat 200 sawah meter kayu mah. putih. Oh, lewat atuh Lewat. jati. Oh. Wah, poe mah enak ka ditu deui teh duaan teh. Salawiru Suryan Mas, bener. Lamun nek balanya kadinya kudu mah duitna ge karungan. Itu pedes. Tuh anu boga 1 ton, Haji. Pedes, handapna cikur luhur pedes barek teu kumaha tuh. Ari ileus kumaha? Ilus mah hoak. Dirujak wae cenah. Coelkeun keur ubar koronang. Itu ileus bisa ya sakarung, Chef. Lahan hektaran. Ngabanar ongko, kumaha kepul petani leutik teh, harga di manehanana kitu cukur, pedes. Nya itu mesti beuleuh harmana lagi hektaran. Lain lahan sorangan lain, Mas. Lah kala cekor ya. Bos ileus kan. Kosong. Bedana 2.000. Urang ngajual ka dieu jeung ka ditu teh. Jual naon? Lajang. Orang mah udah sekolah gedean atuh iseng-iseng gitu, bang 5 kilo. Makan Jawa aing teh tereh. Gila ganjanya. Kelinting wae teh mungkin ke aparatur eta rokona. Arek panen boleh dola wingo. Boleh. Quack.